A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi amin. Ninca kana cabang iman anu ka 14 nyata wahbub nabiyyaka summa azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika ma samu gitu kan. Itu nazomna. Wahbub kudu cinta anjeun ka nabi anjeun. Summa azim qadrahu tuluy kudu ngagungkeun anjeun kana kapangkatan nabi. Wa bakhal bidinika kudu koret anjeun kana agama anjeun. Mayu robika masamu mual katingali bika ku anjeun masamu doraka. Nges zakaro nazimu fi hadzal bait nutur kina dim dina ieu bait anu ngaladomkeun kana ieu wahbub nabiyak fi hadzal bait salah susung abin nyaeta 3 cabang iman. Pan cabang iman ayat 77 teh ya. Jadi urang ngalakonan ieu bege termasuk ngandelan kana iman urang. Kandel. Payuqalu ala nasakimata qadama mangka diucapkeun sebagaimana runtuyan anu ti heula. Ti heula berarti cabang iman anu ka-13. Wari wahbub nabiyaka teh cabang iman anu ka-14 wa su'batur rabi'ata asyarata hubun nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari cabang anu ka-14 nyaeta cinta ka Kangjeng Nabi urang nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Parantos qala Rasulullah ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Rasul la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Can sampurna iman salah sahiji ti aranjeun kabeh. Kitu can sampurna iman diantara salah sahiji aranjeun kabeh sehingga kaula lebih dipika cinta. Sehingga kayaan kaula lebih dipika cinta ku eta jelema tibatan diri pribadina. Tibatan cinta kana hartana. Tibatan cinta kanu ngajadi anakna. Tibatan cinta kanu ngajadi kolotna jeung cinta ka manusia sakabehna. Gitu. Jadi Kangjeng Rasul, cek Kangjeng Rasul kula lebih dipika cinta tibatan anu tadi anu disebutkan. Anu dimaksud dari nas wal muradu bin nasi ghairu haulail mazkurina minal qorobati wal ma'arifi wal jirani wa ashabi wa ghairihim. Anu dimaksud dengan seluruh manusia selain anu disebutkan tadi harta, anak, kolot ya. Eta yaitu minal qorbati tina mangrupikeun qorobatna. Jadi Kangjeng Rasul mah lebih dipaka cinta tibatan kerabat dekat. Wal ma'arifi jeung kenalan-kenalan sahabat. Wal jironi tatangga. Wa ashabi jeung para sahabat-sahabat na wa ghairihim jeung lian-lian. Jadi ka Kangjeng Rasul mah lamun urang cinta ka Kangjeng Rasul kudu lebih mika cintana ka Kangjeng Rasul. Atuh kumaha carana mika cinta ka Kangjeng Rasul? Atuh pan tadi teh urang kudu dae naon? Cinta ka para ulama,
sarua cinta pan terus karena sunah-sunah Kangjeng Rasul atau kuari lagi ya kuari panamun aya PHBI tiap PHBI pan eta orang el atau diantawisna orang daek iji kibung nimbrung kumpul terus orang teh ngadukung karena perayaan PHBI peringatan PHBI itu pun termasuk hubun Nabi rela orang dek merek iurana rela orang istilahna ngabantu demi terselenggaranya acara PHBI Maulid Nabi menyambut atas kelahiran Kangjeng Rasul rela orang berkorban harta berkorban tenaga eta termasuk hubun Nabi eta ulah dicarek-carek cuma aya peringatan muludan dicarek bid'ah ih nah naonan pan jero isi tina jero muludan pan lain hanya wungkul hura-hura lain jero-jero nama atuh urang nyaritakeun tentang kisah-kisah keagungan Kangjeng Rasul atuh hikmahna atuh banyak model dicaritakeun pan ke dina nan ngaranna Maulid Nabi tentang urang kahebatan sodako nyaritakeun tentang istilahna urang hade jeung duduluran nyaritakeun tentang hebatna silaturahmi kan dicaritakeun dina sajroning muludan eta hal-hal nu karitu naon nu kitu teh endah kitu pan unsurna ibadah pan nyaeta teh kahadean perkara anu dipikarido ku Gusti Allah pan tacan dina muludan pan diayakeun marhaba segala doa-doa terpanjatkan hadorot segala maca dalail maca barjanji marhaba segala kan eta kalimah-kalimah anu ngagungkeun ka Kangjeng Rasul naon eta lain ibadah gitu naon eta perkara anu teu dipikarido ku Gusti Allah pan dipikarido eta ku Gusti Allah gitu geus lamun urang termasuk didinya ilu urang bela urang hayu harta tanaga urang demi terselenggaranya acara PHBI model kitu atuh sami termasuk eta ge urang cinta ka Kangjeng Rasul ngelehkeun urang kitu moal mikiran ya aing dibikeun ku aing ieu naon ngaranna urang ke anak aing kumaha geus teu mikiran geus lah ja Kangjeng Rasul eta kekasih Allah sugan bae aing lamun ngabantu mah tah demi Kangjeng Rasul Allah merhatikeun ka aing kitu harta ku urang dibikeun ka Kangjeng Rasul teu bedana kieu urang boga anak geus kitu anak urang teh aya anu ngarunyaan maka hayang ka artina bae hayang ka artina terus urang eta ka eta jelema anu ngarunyaan ka anak urang resep henteu resep terus sugan bae ku cintana urang ka Kangjeng Rasul Allah ge resep ka urang sugan bae komo pannya anu terpenting pan ibu-ibu pan resep masakna atuh eta ge anu atuh lamun aya sanggup tahu kadinya ben ngawasilahan gitu pan sok nitah anakna meulikeun ieu cenah bawang kurang cabe atuh eta sugan eta ge kabawa demi cinta pan ka Kangjeng Rasul itu mantap can sampurna iman hiji jalma sehingga kaula lebih dipika cinta tibatan diri anjeunna harta atuh jalma tersebut anakna tinimbang kanu ngajadi kolotna tinimbang atuhnya otomatis kan lamun urang cinta ka Kangjeng Rasul urang pasti ngadenge kumaha adab urang ka diri urang henteu nyeun dolim ka diri urang puasilah urang tadi teh daek ngadenge hikmah nan akhlakul karimah Kangjeng Rasul daek ngadenge urang kisah-kisah Kangjeng Rasul daek ngadenge hadis-hadis Kangjeng Rasul akhirna
urang karena diri pribadi urang teu hianat, kanu harta urang atuh urang teu koret, kanu ngajadi urang, kanu ngajadi anak urang teu tamelar, kanu ngajadi kolot-kolot urang, ka wangatua urang, ka sepuh urang, ka orang tua kita atuh urang henteu naon ngaran ngalunjak. Kanu ngaran manusia tegasna ka karabat dekat atuh urang henteu hewaan, kanu ngajadi duduluran urang, ka kenalan-kenalan urang atuh urang henteu naon cuk urang teh naon henteu cuk urang kesempatan ieu boga babaturan sugih ku aing dipake kesempatan ieu kitu henteu kitu gitu jakukan Rasul dicarek teu beunang kitu urang jeung babaturan jeung sahabat mah urang kudu sauyunan kanu ngajadi tatangga urang teu haliu bae teu bentrok gitu jeung tatangga jeung sahabat-sahabat nu lainna atuh urang teu sebab cinta ka Kangjeng Rasul daek nguping daek mengikuti aturan Kangjeng Rasul atuh aman hirup mantap wa hubur rasul huwa ainu hubbillah cintana urang ka Kangjeng Rasul eta teh ain kitu ain nyatana urang cinta ka Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika hubul ulama wal atqiya nya kitu deui urang cinta ka Allah sarua urang hubul ulama cinta ka ulama wal atqiya jeung cinta ka ahli-ahli takwa cinta ka ulama ieu mah ka ulama jeung ngahewaan namun urang cinta ka Allah pasti urang cinta ka ulama pasti urang cinta ka ahli-ahli takwa naon margina li annallaha taala yuhibbuhum wa hum yuhibbuna itu kan karena sanyana Allah cinta Allah ka para alimil ulama cinta Allah ka golongan jelema anu tararafwa wa hum yuhibbuna kitu deui para alimil ulama anu ngamalkeun kana ilmuna kitu deui golongan jelema anu tararafwa teh atuh cinta ka Allah Subhanahu wa taala mantap kitu Allah cinta ka ulama atuh para ulama ge lebih ibadahna pan ka Allah nah kumaha kitu kadang-kadang urang sok tah milih nah sok aya teh ti nyati paham-paham anu sejen kitu narek nurut kana Al-Qur'an tah narek nurut kana ulama cenah kitu nyecek golongan paham-paham anu nu makean naon ngaranna Quran jeung hadis anu teu makean ijma ulama nu teu makean kias teh pan aya tah paham-paham anu kitu nya sok dipantogeuna kitu emangna eta jalema anu make ijma jeung kias teu make Al-Qur'an kitu teu make hadis kitu teu makean eta lebih-lebih eta mah naon margina pan aya innama yahsyallahu min ibadihil ulama dina Al-Qur'an teh angin pastina jelema anu pangsieun-sieunna ka Allah eta nyaeta para alimil ulama anu ngamalkeun kana ilmuna mangkana geus jelema anu cinta Al-Qur'an nya cinta Allah cinta Al-Qur'an gitu cinta Allah cinta cirina urang cinta ka Allah eta cinta ka Nabi ciri pan kamari tos carioskeun ciri cinta ka Nabi urang cinta Al-Qur'an geus lamun urang maca Al-Qur'an di dinya pan dibeja-bejakeun tentang akhlak Rasulullah tentang urang ibadah ka Allah kumaha kitu atuh aman urang hirup urang aman wa kullu zalika yarju ila hubil asli jeung sakur-sakur tersebut demikian kembali urang kana cinta asal fala mahbuba bil haqiqati inda zawil basairi ilallahi taala mangka geus ngaran cinta eta hakikat nama gitu teu aya anu disebutkeun cinta eta secara hakikatna kecuali bagi mungguh jalema anu punya hati mah angin ka Allah Subhanahu wa taala geus kembalina maka Allah wala mustahiqul mahabbati siwahu jeung teu aya anu hak anu dipika cinta ku urang selain ka Allah mah hanya ka Allah tungtung nama urang teu disanajan cinta ka Kangjeng Nabi urang atuh hakikatna cinta ka Gusti
Allah gitu, cinta Al-Qur'an. Maka itu iya. Cinta ka Allah, cinta ka nabina, cinta ka nabina, cinta Al-Qur'an, cinta Al-Qur'an atuh cinta kana sunah-sunahna, terus pan berantayan, terus cinta ka ulama, sebab ulama cinta ka Gusti Allah, urang diajarkeun ku para alimil ulama, urang buktina nyaho kuari ieu ti para alimil ulama. Urang nyaho tatanan tentang adab, tentang ilmu, tentang akhlak segala tek-tek beunghek. Di mana kitu naon langsung urang ti Allah, naon langsung urang ti Kangjeng Nabi, henteu urang, berantai heula. Urang ngabogaan guru ti para ulama, urang dibacakeun ku para guru-guru urang kitabna, hadisna, ngan rek ngalunjak burung. Mani kuat rek langsung bae. Emangna urang teu orok bisa langsung bisa maca kitu, langsung bisa maca Quran, langsung bisa maca hadis kitu jan teu urang. Berangkai boga sanad, ngaranna sanad guru gitu. Selamun cinta ka Kangjeng Nabi kitu. Ulah koret urang. Komo lamun dina hari-hari perayaan anu aya sangkut paut jeung ngagungkeun Kangjeng Rasul mah atuh hayu urang ramekeun. Model muludan, rajaban, model naon deui teh nuzulul Quran, model naon ngaranna muharama. Pan eta sepanjang eta teh mengkisahkan tentang kisah-kisah Kangjeng Rasul atuh rajaban tentang ayana naon hikmah salat pan anu dijalankeun ku Kangjeng Rasul pan dikisahkeun deui muludan atau kelahiran Kangjeng Rasul ayana Kangjeng Rasul kan tuh orang bisa merasakan kuari pahit peuheur rasa rindu rasa sedih rasa haru dina batin urang ieu wasilah ayana Kangjeng Rasul geus wajib pikeun urang sebagai umatna ngagungkeun ngajunjung tinggi ka Kangjeng Rasul. Mana deui wasubatul khamisata asarata cabang iman anu ka-15 ta'zimu qadri nabiyina ngagungkeun kapangkatan Kangjeng Nabi urang nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cara ngagungkeun kana kapangkatan Kangjeng Nabi? Ya ayarifa uluwi qadrihi nyaeta ku cara mengenal luhur pangkatna Kangjeng Rasul. Oh, atuh Kangjeng Rasul mah terkenalna eta satacan lahir geus terkenal. Urang mah terkenalna geus lahir beda jeung Kangjeng Rasul mah. Kangjeng Rasul mah sebelum lahir eta geus dikenal gitu. Baik dina Taurat geus dibejakeun bahwa bakal datang ke nabi terakhir, dina Injil bakal geus dibejakeun bakal datang ke nabi terakhir. Anu ngaranna Mesia, anu ngaranna Ahmad, anu ngaranna Muhammad itu beja-bejakeun. Terus ayat itu nah. Terus sanes-sanes yang terus ayat dina kitab Taurat, dina kitab Injil terus diterang-terangkeun tentang bahwa bakal datang nabi akhir zaman. Malah lamun orang cara ngagungkeun, kumaha cara ngagungkeun kana kapangkatan Kangjeng Nabi Muhammad wa yura'il adzaba inda zikrihi ngajaga ngaraksa adab tata krama dina nalika urang nuturkeun Kangjeng Rasul. Dina urang keur ngisahkeun Kangjeng Rasul dina keur maca hadis gitu. Ulah lawara dina adab tata krama urang keur waktu nuturkeun nyebutkeun nami-nami Kangjeng Rasul. Wasimai ismi keur adab urang dina waktu ngupingkeun asma-asma Rasulullah, asma Kangjeng Rasul. Nyepan lamun dina kita ieu manantah dina dalailul khairat gitu.
Supaya zikiran atuh eta ge saurah wiridan naon atuh salawat di dinya pan asma-asma Rasulullah di dinya orang kudu sing bersih ulah asal bae nyebutkeun kalimah-kalimah nyebutkeun nami-nami Kangjeng Rasul jeung lamun urang rek nganggean nami Kangjeng Rasul atuh sing hade ieu mah aya jalma anu kamari dibere Muhammad mari kuat dicoplokan deui teu pantes cenah. Ulah mah tukang maksiat cenah aya Muhammadan cenah. Pan polong teh jelema. Atunya atuh boloon. Dibere ngaran Muhammad dan di dinya pan gagah kitu. Berhubung mah tukang maksiat teu pantes cenah aing mah. Atuh sugan bae atuh ulah maksiat urung. Aing ngarasa dirina aya ngaran Muhammadan mah. Bagus. Nami-nami kurang nami-nami asma Rasulullah seperti Mujtaba, Muqafa. Oh. Nami-namina. Kuari mah pan rek ngaranan ka para nabi eta pan sunah diarana anak eta pan ku nami-nami kitu lah. Nami-nami para nabi, nami-nami istilahna para malaikat gitu. Jaba ulah Jibril mah jeung Mungkarwana gitu ulah. Rit eta mah qomu Ijrail mah ulah rit ngaranan anak Ijrail. Kepala kolotna keur geuring teh ngap-ngapan. Aya nu assalamualaikum. Saha cokolotna anu datang eta Ijrail atuh paevan. Ngaranan bener. Terada bagus ya lah. Bagus asma Allah, asma Rasulullah urang dianggoan. Kuari mah jeung ngarang udagna ngudag tungtung ieu. Udag tungtung. Oh, itunya ngaranna pan sapertina naon. Ngaranna sapertina Muhaimin. Kayak diimin-imin cenah cenah kan kitu bae udah mah jeung. Atuh bagus pan Muhaimin. Ngaranna Mustafa. Pan kan diopa-opa tuh gagah. Ngaranna Muslih. Kena diolih-olih kena ga. Hayangna kuari mah jeung ngaranna ga Ronaldo kuari mah. Ngaran anak eta gagah cenah. Ronald pun gitu. Teu atuh kurang ngaranna Cantika. Nya atuh kudu sing sesuai bae lah. Kuari mah ulah ieu ngaran Ronaldo ari dahar kulub dangdeur panasan teu parigel. Ari ngaran Ronaldo mah nah dahar ge kuna ge burger. Tanya mengaran Ronaldo ngadahar jeung kulub dangdeur. Cantika. Aing cantik mah tuh kudu sing cantik. Geus mah hideung kitu nya cantik. Nya sesuaikeun bae lah. Urang mah. Aceng kuari mah Ujang bae gitu. Atuh ngaran kuari mah jeung bagus budak goreng kakolotnakeun. Kuari mah ngaran kuari mah bagus. Keur ngorang mah bagus ngaranna. Wih, Ronaldo bagus. Bareng geus kolot kakek Ronaldo bener. Tapi ngaran baheula mah menggoreng ngora bagus kakolotnakeun gitu. Ngaran baheula mah Juhra, kakek Juhra cenah kitu. Bagus. Engke budak man goreng. Gitu. Masih mai ismihi ngadangukeun nami-nami Kangjeng Rasul sing aya adab. Nya mun keur marhaba kitu pan eta. Marhaba ya nurul aini ya Nabi salam kudu sing aya adab. Dirinya ge. Ya mau keur marhaba kalah rieu pabelit pasti ini jeung naon jeung berkat. Sing atuh ari keur marhaba mah wayahna gitu ulah haliweu jeung masinikeun berkat tungtungna pan kieu keur marhaba ge ya Nabi salam belah itu tuh tacan dibere cenah ku berkat teh tunjak tunjukkeun
Eta nu beureum eta nu beureum ulah nu putih keur marhaba akhirna aduh aing mah kauran teh kauran sing atuh ari keur disebut mah nami Kangjeng Rasul eta dina marhaba ulah waka pabeulit jeung ngabagikeun berkat kalamun dina acara-acara nu kaditu teh. Wah hadis ieu jeung keur nyaritakeun urang Kangjeng Rasul jeung wa yuksiru sholatu wassalam jeung ngalobakeun di urang maca sholawat itu wassalam ka Kangjeng Rasul lobakeun maca shalawat urang atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad terus gitu. Atau non Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau orang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad la tanhal bila uqadu atau banyak deh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wal amali banyak salawat. Nah, itu sing saha jalma lamun hayang sugih maca salawat. Mana salawatna teh eta sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 5000 kali. Bafan. Dina kitab hikmat tentang faedah-faedah khasiat atau manfaat dina maca salawat. Wayatani fi itba'i sunnatihi jeung sungguh-sungguh urang ngikuti dina mengikuti kana sunah-sunah Kangjeng Nabi eta di antawisna urang ngagungkeun kapangkatan Kangjeng Nabi kitu kumaha carana eta mengetahui keluhuran pangkat Nabi ngajaga ngaraksa adab-adab dina nalika urang menyebut nami Nabi mendengar nama-nama Nabi cerita-cerita Nabi bermaca salawat kudu sing hade ulah isena make salawat pake lalagaan urang maca salawat ulah maca salawat lalagaan komo di kendangan segala malah amun bisa mah ulah di kendangan sih biasa bae maca salawat baik itu ulah make kendang akhirna pan kana kendang dijogedan segala maca salawat jara roged akhirna Nana qala ta'ala ngadawa Allah ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sahur Allah ta'ala tarfa'u ulah ngangkatkeun aranjeun kabeh kana suara-suara aranjeun kabeh fawqa sautin nabi saluhureun suara Kangjeng Nabi gitu ulah jadi lamun teh mah keur menyebutkeun nami Kangjeng Nabi mah urang kudu aya rengku kudu aya kumaha ulah pake lalagaan lah dina artina mah kitu. Lamun ya Nabi salamu alaika ya Rasul salamu alaika ya Habib salamu alaika salawatullah alaika jasana jan ku teu dikendangan ge pira ku teu ngeunah atur ada pantes parigel bae ku ari macana kitu dikendangan mah geus lah mah kaunsuran bae jeung sabarna mah saen teu dikendangan ge ngeunaheun ieu rek marhabat lamun urang mah marhaba ya nural aini marhaba eta rakbi masih banyak kan ayanu as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abdahi wa Muhammad arabi khairu man wati asara al-musyaffa fil wara man bihi khullat su'ura kullu 'abdin mudhnibi itu ngareunah gitu. Nah deui eta termasuk urang ngandelan iman urang ku cintana urang ka Kangjeng Rasul ku daek urang ngaraksa
Nah kitu ngagungkeun kana kapangkatan Kangjeng Rasul atuh eta ge nebalan iman urang. Resep urang marhabah, resep urang maca sholawat. Komo pan di batur mah nya sok aya teh ngaranna jemaah sholawat nariyah, bagus. Zikiran salawat bagus. Kudu resep urang kitu. Iya. Jadi padang masar mangkena pan urang di Kangjeng Rasul eta pan kabeh meunang syafaatul uzma. Gitu masa. Artinya tina 25 nabi mangkana pan man ahabbani kana ma'i fil jannah gitu. Sing saha jelema anu resep ka kaula mangka eta jelema bakal beserta kaula nanti di surga gitu. Atau saha jelema anu resep ka Kangjeng Rasul mangka bakal disapaatan ku Kangjeng Rasul. Atuh akhirna mah pan sapaatul uzma Kangjeng Rasul mah atuh lain kanu ieu bae. Lain ka jelema anu daek ibadah bae. Jelema anu teu daek ibadah ge atuh syafaatul uzma mah kasafaatan kabeh ge. Pana awalna mah pan kitu heula jelema geus ninggal ke aya kiamat alam kebangkitan ti alam kebangkitan ke ka alam mawaqif ngaranna alam ngamun kapal mah transit di dinya heula transit tah tina transit teh di alam mawaqif teh kan urang teu kuat yo pagenyek-genyek ke jelema eta di dinya teh kitu nya teu kuat panas teu kuat meureun atuh baringsang kumaha ge menta lapor syafaat ke Kangjeng Nabi Adam, ke Kangjeng Nabi Adam teu bisa. Pati Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi 1000 tahun. Kecek Nabi Adam coba ka itu ka Nabi Idris bae, ka Nabi Idris kabehan 1000 tahun. Gitu. Terus 1000 tahun kabeh teu bisa nyafaatan, akhirna dugi ka Kangjeng Rasul. Ke Kangjeng Rasul sujud di aras di dinya kitu nyafaatan ka kabeh makhluk supaya dibukakeun ti alam mawaqif. Kayak dibukakan ku Gusti Allah di alam mawaqif menuju alam mahsyar tah didinya kakarak mah kabeulengkeun cuk urang teh kabuka tah kalakuan hirup jelema waktu di alam dunia lamun istilahna kalakuan hirupna di alam duniana atuh tukang nyupang lamun nyupang bangkong atuh ancrok-ancrokan bae hirupna di lamun keur di alam duniana nu meureun pasugihanna ngorai engke itu luar leor bae. Pak. Sadayana ge kenging sapaat. Itu mah tadi teh apa? Karena tosep teh Nabi Ibrahim kami mah gitu sapaat di alam dunia eta karena tadi teh ku naon teh nyuhunkeun ditulungan ku tina naon tadi teh ya Allah cek Nabi Nuh teh tulungan abdi yeuh tina kejahatan orang-orang zalim tah ditulungan jadi abis doana di alam dunia entos kitu Kangjeng Rasul mah pan ulah bae ulah karunya bae ka umatna Allahumma salim umati Allahumma salim umati ya Allah selamatkanlah umat kaula gitu kan Rasul kajian teuing kumaha belewuk hawuk loba dosa jelema ngahian ka Kangjeng Rasul ku Kangjeng Rasul mah teu didoakeun teh dah satacan umatna pan atuh Kangjeng Rasul moal waka ngenggal umat heula umat kaula heula nu arasuk eta pan geus tina Kangjeng Rasul di alam dunia kitu pan dina waktu hijrah ge Kangjeng Rasul mah pan anu bahan diudag-udag aing. Beda ku aing rek lempang teu lahirat aing kumaha? Nu mantake sebelum Kangjeng Rasul berangkat ke negeri Mekah menuju negeri Yasrib Madinah hijrah atuh umatna heula geus ti heula. Geus geura bejan anu keur di kebon anu keur di mana bae anu keur daragang geura leumpangan. Kitu. Takara Kangjeng Rasul dipaneuri pemimpin terbaik. Ari urang mah lain jiga lamun dikepokala ge pemimpin urang heula ti heula. Mustin rakyat mare kumaha teh paraelos ya atuh. Anak nu baheula di penjara.
Pemimpinna mah salamat. Kangjeng Rasul mah lain. Anak buahna heula tah geus salamat. Jadi nu diudag-udag mah aing. Tapi disalametkeun bae kan Rasul ku Gusti Allah. Tuh sing ya urang. Salim umati, salametkeun bae umat Kangjeng Rasul mah. Kitu kamuliaan nu dibikeun. Artinya hak atuh sapaat Kangjeng Rasul hak, kitu siksa kubur hak, atuh kangeunaan di alam kubur hak, dina talqin teh kitu hak, atuh kari-kari urang keur hirup di alam dunya lah. Atuh lamun belewuk hauk atuh di alam dunya na atuh meureun ke di dituna ge lumayan kitu. Lamun urang hade rajin maca Quran, daek ngabantuan ka jelema anu teu walakaya, rajin urang bersodaqoh atuh caang di kuburanana. Daek ngabeberes. Maot atuh kumaha kan aya dina kitab naon teh nya pernah maca teh ya. Lamun kumaha maen lamun kepaehna maehna gantung diri, atuh engke di dituna atuh ngagantung-gantungan awak sorangan. Atuh lumayan cenah bunuh diri naon ngaranna teh nebles awakna ku peso atuh engke kieu besuan we awakna peso. Kumaha kitu kumaha kalakuan di alam dunyana lah. Atuh hakikatna mah atuh kalau kene bae man Allah mah teu marentahkeun kitu. Kitu. Allah ngayakeun bodoh tapi Allah teu marentah bodoh. Allah ngayakeun neraka tapi Allah teu marentahkeun ka umatna asup neraka. Teu nya atuh geus hakikatna mah kitu. Nah, atuh kudu syaratan heula pan. Kudu syaratan heula, disyariatan heula. Da kitu teh perbuatan kitu teh goreng, eta teh ajakan setan, ulah sok diikutin. Eta mah ajakan setan, ja setan mengajakna kana bidang teu bener bae, kana bidang salah bae, kana bidang maksiat bae ulah diikutin. Maksiat. Ti makhluk keburukan mah. Ya Allah man teu nitah kitu, teu nitah buruk Allah mah. Teu nitah hade, teu nitah belegug Allah mah nitahna hade bae. Supaya jelema kudu nyieun hade, kudu nyieun bener. Jelema mah. Artinya ieu pan urang lamun cinta ka Kangjeng Rasul atuh ikutin. Kumaha adab Kangjeng Rasul, akhlak Kangjeng Rasul. Baik akhlak di dalam rumah tangga, akhlak di dalam mimpin masyarakat, akhlak macam-macam lah di dalam bergaul Kangjeng Rasul kumaha gitu. Hade Kangjeng Rasul cara ngurus kanu ngajari pamajikan, kanu ngajari anak-anakna Kangjeng Rasul. Ikutin. Terus wasobatu sadisata asarata jeung cabang iman anu ka-16 albulu bidinil Islam, koret kana agama Islam. Koret kumaha ieu? Kita koret urang kana agama kudu ge ka ayakunal qatla wal idkhala finnari. Ka ayakunal qatlu wal idkhalu finnari ahabba ilaihi min duhuli fil kufri. Nyata ucara kaayana eta paeh atawa diasupkeun kana jero seuneu eta lebih dipika cinta. Tibatan manehna kudu asup dina kakupuran. Ta eta ngaranna koret kana agama Islam. Jadi mempertahankan keagungan agama Islam. Rela paeh aing mah.
rela diasupkeun kana seuneu, rela dipenjara aing mah. Gitu eta lebih cinta, lebih dipikaresep tinimbang kudu asup kana bidang kakupuran. Kajen teh dibong mulai aing cenah kitu. Geus cenah tah dibere samiliar asal asup kana kaluar ti Islam. Teu deuk aing. Embung aing mah gitu. Berani paeh aing mah. Wa yarifa anad-din wa azu alaihi min jami' auladi wa amwalihi. Jeung mengetahui munyeun saja agama Islam eta leuwih mulia tibatan sakabeh anak-anakna, tibatan sakabeh pakayana. Gitu. Eta carana mengetahui karena munyeun agama Islam lebih mulia. Anak mah belum tentu pan ih. Buah mangalunjak. Buah mah istilahna teu ngikutin aturan Islam. Anu kurang dibangga-bangga. Harta oge tentunya. Buah mah harta ieu nyungkrugeun ka urang. Kuloba harta akhirna mah lah. Lain istilah urang ngagungkeun kana agama Islam. Kuloba harta. Kalah ge urang sombong-sombongan. Kuduna mah artinya panahi geus ngarti mah urang keagungan Islam, urang nyaho kana Islam eta kudu kumaha gitu, ajaran Islam eta kumaha gitu, mengetahui kana ajaran Islam. Pan arek Islam mah nyaeta agama ingkiad, agama hudu, agama taslim. Nyaeta ai Islam mah urang atuh kudu nurut bae geus kana aturan Allah jeung aturan Rasulullah. Agama Islam nyaeta agama anu hudu, handap asor urang. Kudu rendah diri urang, kudu rendah hati urang gitu. Ulah kegedeun, ulah gede laga sebagai agama Islam mah. Kudu berakhlakul karimah, kudu handap asor urang. Eta sebab akhlak eta lebih utama. Gitu. Ai boga ilmu ge ari teu akhlakan mah pan teu endah. Teu kurang kumaha juri iblis ilmuna bu. Hayu geura saha anu bisa nandingan iblis gitu. Ieu manusia lebih hebat. Tapi ari geus teu adaban mah teu akhlakan sombong manehna terusir tina surga ge. Eta ge ku urang bimbing anak urang gitu. Ari nyaho mah urang kitu ngarti mah tina kahebatan Islam eta bahwa Islam eta kudu agama anu nurut ka Allah. Bimbing urang anak supaya bisa menuju jalan agama Allah, menuju jalan kana agama anu dibawa ku Kangjeng Rasul gitu. Ikutin akhlak Rasulullah. Sing ceng cek urang teh ka anak ari ngaran Islam mah aceng atuh kudu ramah tamah hirupna teh. Ulah sok gede laga, ulah sok sombong, kudu bageur, kudu perhatian kanu ngajadi dulur tah, kanu istilahna kabatur tah, ka tetangga tah kitu. Ku hartana deui atuh urang lamun Islam atuh tulungan jelema anu tadi teh butuh, jelema anu lemah, fakir miskin ku urang tulungan. Ieu mah aya nulungan bae pake kitu urang mah. Mantap masih eta daek istilahna make riba teh ulah. Ai kitu-kituan mah. Tah. Insyaallah lamun urang koret kana agama Islam, atuh insyaallah Islam tidinya akan nampak hebat, Islam akan nampak jaya urang. Lamun berani urang kitu mati berkalang tanah demi ngabela agama Islam. Cinta urang karena agama Islam teh sampai kadinya nimantak agama Islam lain agama hiasan bu Pak, agama Islam lain agama hiasan, agama kudu diamalkeun eta masa kudu hias-hiasan urang imah urang loba sapertina kaligrafi lagi naon awas diamalkeun ku urang. Agama Islam lain agama sakur kitu wungkul ku ari mah kadang-kadang bisa jaradi wungkul jeung nyekel bae agama Islam pelebas tah ngaji Quran eueuh bararati mararetot bae Fatihah ge kadang-kadang kana huruf bae teu nyahoeun kana jahaho bae teu nyahoeun kana batasa bae teu nyahoeun sarua bae. Kumaha pan nya
Cuman guna mah atuh ti leutik kurang dididik geus dina perkara agama mah pi akhiratun mah kudu dididik kudu leutik dina hayang keagungan Islam jadi agung mah diajarna kurang ti leutik dina bidang kaduniaan mah eta mah gampang teh ge teu nganti kurang dididik dina haliah agama dina haliah kaduniaan mah teu nganti dicontohan nu kudu dicontohan mah nu kudu diatik bener-bener dina bidang pi akhirateun anu bisa nyunjung tinggi kana agama Islam teh eta kurang kitu atuh kege ari geus beunang mah tah perkara eta dunia mah atuh kege nyusul beunang kege nu ku ari jeung ari kana ngaji gararati magrib rarehe isya rarehe gitu poe budak leutik ku ari geus nyekel hararape we ape nu gocek-gocek kana ulin bae ku ari mah dicontohan ku ari mah mau ngaranna teh lamun sakola teh punten-punten ieu mah budak sakola teh sok dicontohan kitu eta pan kaduniaan kitu mah ya nu kitu mah bisa nya atuh ya urang di baheula teu dididik urang piknik ya bisa alhamdulillah urang bisa leumpang ka Ancol ku ari mah baheula teu dididik ku kolot teu dididik ulin ka Taman Mini sugan ka Ancol ka Monas ka Carita henteu ka Bandung ka ditu ka Surabaya sampai ka Madura henteu teu dididik ya alhamdulillah bisa urang nyampe ka ditu dengan sendirinya tapi lamun geus hese dina bidang akhirat mah komo lamun urang teu dididik ngaji ti leutik masyaallah ngaran geus kolot mah ripuh geus kabeng bat teh kahalang ku isin teh ya pan akhirna mah nya hayang belajar geus kahalang ku riweuh teh ya riweuh isina ku teu bogana naon riweuh ku ekonomi pan dia kahalangan komo lamun saroklok mah huntu deui paretot pan maca huruf Arab ge leuheung lamun aya obat penumbuh gigi mah rada ngeunaheun bae gegara teh ku ari tah es eta termasuk cabang iman untuk ieu urang tilu bae heula cabang iman urang nerangkeun tilu cabang iman kayu tambahan deui minggu hareup wallahu alam bisawab.